aja memang ka dia abi teh mang aja ulin ka dia ya da lila abi teh papanya jeung mang dan mang juga jarang ka jalan atuh jarang ka jalan jarang ka jalan gitu mangna jarang ulin matak abi ulin we ka dia yang ulin abi kalau bari sekalian ngalongok mang gitu ukur emang ai sehat memang jeung nya kitu mang lah abi teh curhat gitu curhat mang daripada susah ayeuna teh mang susah pisan ke bangkrut tadi teh belum tikar mang ngoronang tapi lain ngoronang dia budak ngoronang lain mang saya lah ampun ngoronang mang ayeuna balik coba nih mang kita boga nih mang boga kawuhan atau naon gitu tah biar coba nasib lah dan milu-milu digawe atuh mang cici coba pikirkeun mang cici kan kudu boga duit tadi mang ngurus barudak nah meureun hayang jajan mah si otong piraku anu poe ka warung anu dibere wah cik sok mang cik mang tulungan lah bukan mang ngelong bolongan kabi jeung nasihat kabi gitu dah mang sebane tuh mang lah itu boga naonnya cik si Adul mah solasi gitu solasi pokoknya mah soleh lah gitulah sian lah gitulah mang pendapat atau bisa mencahkan masalah lieur mang lah bilang ya bukan penyakit kanker lah ini memang kantong kering bukan duit aduh itu wae mang aduh mang tak itu mang gitu curhat mang kayak dari ngobrol kayak gitu tuh yang gitu mang kaduana ya gitu mang bukan buka kawuhan tah anu naon gitunya anu bisa ngabuskeun gawe atau boga pagawean anu kudu gawean batu tak gitu tah cik mang lah bukan mang ada cik si Adul oge mang mah hina loba kawuhanna jangankan jeung jelema jeung jurug oge mang mah wawuh hina kitu cik si Adul teh mah teng bohong teng si Adul teh kitu jurug kemarin teh kasih Adul ngobrol-ngobrol jeung si Adul tuh hina kasih uwa dah si Adul menyebut teh uwa ka mang teh ayeuna abi datang ka dieu teh cik minta tulung mang lah da cik si Adul ge deung hina ka si uwa we na kitu bukan hina si uwa mah hina loba kawuhanna gitu asa kebenaran atuh jang maukna kada kong odek datang ka dieu nyarang digawe cenah mah keur ngurus kebon digawe naon mah nya ngurus budak 10 tahun umurna teh apa daek nyakeun bae mah ngasuh anak mah bege daek di kebon mah bae di kebon rek di imah keun bae abi mah ngasuh anak mah nya jang ngurus anak umur 10 tahun cenah mah di kebon umur 10 tahun nya komo kitu geus gede mah lah bae wani abi mah daek lah digawe asal digojih we abi mah tapi jang loba nu mungeun eta teh nah mang loba nu mungeun cenah ngurus kebon binatang keur ngurus anak mah daek hah oh atuh mang abi emu aing ngasuh anak mau mah aing mau 10 tahun deh abi di dalam kenapa ya kan abi murah